Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui di YouTube channel Sapandi Oke. Cara macana kieu. As-sokhoh wat-tammah wadh-dhallin wa atuhajjunni. Anu maca diwasolkeun kieu. Wat-tammah antara to sareng mim diwasolkeun. Anu diakhirkeunana mana? Huruf T marbutoh kedah diwakofkeun. Tah nu sanes ge sami santos huruf mad nyata alif. Qaidah mad lazim. Walazimun idza sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Mad lazimun aya sukunu asli wasal waqaf tos matong pahili. Mudah-mudahan seueur manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.